daun cau hungkua cate, tapi aku neman pakai keluar yang cau-cau, nate cer. Apa? Lain melian daun cau lain. Melian ini mah kana daun cau ah. Karena daun cau. Alhamdulillah, saya karena daun cau ya namanya. Tuh orang anak dijual di itu ke. Halus tuh. Arah halus ke. Di mana kebona? Tuh di itu tuh. Yo geura urang riksakeun lagi. Ayo. Yuk, aja ke urang mah. Yuk, geura. Ayo. Di mana, Bang? Belah mana jauh tuh? Tuh. 6. Yuk. Abah itu jauh kan Tuh ikan. Mana? Cau na arah halus nya. Benar. Tuh ikan kayak tuh. Benar. Arah halus tuh daun cau nama tuh. Kana di alam ae nanya. Oh alah ke alah. Heeh. Ulan teh di alat tuh ya enggak arah halus nya kayaknya. Benar. Hebat. Hega urang ada ka itu dah ke. Mana? Tadinya heula sakedah. Dia mau disaksian. Moe gae lah percaya ka maneh mah. Syukur bah, syukur. Ulang ada ka tong heula ka dinya. Wah, eta ya cauan keperengan euy. Wah, bentang di cau nama euy ah. Nah, itu ada yang cau-cau nah eta si kakek teh. Angel. Kakek, Angel. kakek, Naon itu abah teh? apa mana sama lian daun cau lain? Heuh, daun cau, pan daun cau, bener jeung cau na. Astagfirullahaladzim, nah mana tepan melian daun cau hungkua cate, tapi aku neman pakai keluar yang cau-cau, nah tecer Pan tadi ge abah cek urang oge abah urang meulieun daun cau. daun cau. Daun cau. Daun cau. Astagfirullahaladzim, eta si kakek dah masya teh. Apaan tadi oke perjanjian dan meuli daun cau cate, dah lagi yang cau-cau nah. Aing aduh ampun aing teh gati coba kakek teh gati coba. Ampun. Aduh abah aing. pan tadi abah nyamperkeun nya. Heeh. Kayak mana meulieun daun cau? Heeh. Meulieun cek urang. Tuh dituduhkan urang. Mari dituduhkeun. Nah make jeung cau-cau nah sagala palingan ngajual make daun nah sia teh. Heuh, pan urang teh ngala daunna. Heeh. Daun meureun cau, daun cau. Mana jeung cau-caunya ai daun cau mah? Aduh, ampun aing teh kaotakan, aing teh kaotakan. Iya, jeung si abah mah jual beungeuna teh. Kaotakan kakek sia mah. Ampun aing teu meuli daun cau, coba pakai jeung cau-cau deh teh. Teuceung, kakek teuceung coba. Aduh, ampun aing ati-ati teh kumaha. Teuing, siapa? Pan urang teh ka abah teh teu salah kecapnya meuli daun cau. Ya memang teu kecap. Heuh, teu salah urangnya. Oh, meuli daun hungkul sia teh. Dengekeun. Meuli daun hungkul, Urang ngecapkeunna ka abah kumaha? meuli daun cau. Ya Allah, Gusti Agung, meuli daun cau. Daunna di ala, cauna di ala jadi daun cau. Astagfirullahaladzim. Aingnya teh bingung ini si kakek mah sana teh. Lain bingung-bingung, da kumaha tuh? Sia mau omongan teh pinter-pinter teh. Lain pinter-pinter teuing apa Paling maksud pengeteuing. mode apa cek urang oge kitu meuli daun cau. Ah, meuli daun cau. Daun cau. Nah, pakai jeung cauna tuh. Pan daun cau atunya daunna dibawa, cauna dibawa. Ayo muka eleh keur omong sia mantok sia. Mantok sia. nah. Kajen teuing aing teh dibelian dari daun cau oge. Mantok sia. Pasta daun kan dialaan. Kajen teuing sia mantok sia. Make cauna di ala sagala aing teu rido teh aing. Meuli na ge teh daun cau sia teh pakai canging cau-cauna sagala. Puter cereg sia. Mantok sia mantok. Abah masuk nyalahkeun ka urang, pan urang mah kesap lagi abah meuli daun cau, daun jeung cauna jadi daun cau. Mode abah mah ngalilir sorangan. Atuh mah gede ala da geus benteng rek dijual urang katampulak ayeuna keneh oge ah. Kumaha sia we sia. Sia mah mung eleh sia mah. Ngas sia. Mantok sia. Ai di dinya gak belum pikiran tuh. Boga. Manya gak belum pikiran nawarkeun cau petot kieu 50.000. Kamana tak ulang cau teh? Cenah beli cau, sugan teh gebegeun duitnya. Anak mereka jual cau teh boga arung kebon lagi nih teu balik jelema teh. Cek manehna aya di kebon cenah tapi eueuh belah mananya. Oh juga eta di jelema lagi euy. Hei, Rek aya buang mua ieu cau teh ya. hei. Heuy, mangke. Lain di mana cau teh? Lain kumaha teh? Lain Jadi mana? mah cau teh? Mana cauna? Tah, ieu tah. Dah, ieu cauna ieu, alus ieu cauna ieu. Kan atuh awas segera nyelikan. Tah, alus ka cauna kan? Sabaraha ke jualna ieu? 50. 50. Heeh. 50.
Geus boboro bati, copetot kieu mah. Alus kayak jauh dah hadi, jauh dah ya. Meni hafal Alus juga. ya, Jika diserang hama ning ieu cau na ge. Ulah suka ledek. Ah, kayak Kan iya nggak alus ledek. jauh dah ya. Alus ketiga tu. Hadi jauh dah ya. Ieu mah kieu we nya. Supaya eta sarareanya ka harti ku sararea bener teu. Heeh. Ku didinya kudu ka harti. Urang kudu ka harti. Heeh. Kumaha lamun 3.000 perak urang dibeli. Aduh, piraku kayak 3.000 sih boga pikiran dah tu. Naon? Iya tahu 3.000. Si boga pikiran kayak Yo. Yo, iya tong ditaeun Ai didinya gak belum pikiran tuh. boga. Manya gak belum pikiran nawarkeun copetot kieu 50.000. Itu jauh dah alus, itu jauh dah alus, itu jauh lu. Ai 3.000 perak mah pertengahan, rek dijual moal. Mual 2.000 Sabaraha memual. teuing, jorangan da moal anu meuli, moal copetot kitu. Orang jauh alus kieu, si boga pikiran kayak. Naon copetot kitu teh hararayang teuing. Panyata cau teh cau alu aing ngomong mah di imah, cau na ge panjang aya setengah meter na. Boborongan ukur berapa senti, mentah mah 5 senti, cau na ge rek dijual 50.000 cing gak pikiran, aing jual beli supaya karti ku tangkulak. Jauh negara Kalau alus. lama nih resep tengah cau, resep batina, da boleh batia nih mah dijual ge moal. Si boga pikiran da orang tidak iya, da butuh duit kayak. Masa pada teng, ai butuh duit mantong sakitu hargana arek uang. Cuman 3.000, tak kulak itu bener atau mas gua tak kulak gadungan. Terting manusia teh. Oh, ai arek we dijual sakit 3.000 teh geus menang matangkeun. Jadi urang kabagian bati lamun dijual 5.000 perak mah boga bati urang 2.000 perak teh gede. Asa 50.000 ku teh kira-kira cau petot jual ka batur gitu. Mau kade ku sia goblok. Jangan sok-sok tuan kalau gak punya duit mah goblok sih ya.